ulah rek ningali status WA tatangga. Pas ningali updatean status tatangga OTW Panganaran. Langsung pamajikan mada hurung huluna. Bapak tingali. Pak tatangga urang mah ka Panganaran. Tuh batur mah ka Bali tingali ka Jogja. Ari urang hayo we cicing di imah da urang teh jelema lain Magicom. Eta salakina murungkut we. Nu padahal mah paknya salaki mah sanajan teu diobrolan ge milu mikiran betul teh Pak. Kamari telat meuli baju bebeja ka salaki cicing, hayang meuli Magicom bebeja di ka salaki cicing. Nu padahal mah salaki mah sing teu diobrolan ge milu mikiran betul teh Pak. Salaki mah repeh we, nyaho-nyaho paeh we. Kapipir jalana leueur. Ka makam jalana sempit. Sing kompak atuh cakepna Bu. Kapipir jalana leueur. Ka makam jalana sempit. Anu hadir katawi seueur tapi nu ngajawab salam nemesa alit araya teh araya. Daramang daun salam daun talus nu ngawaler salam menilale. Pepejeuh daun talusna ulah rek dicampuran ku daun kentang pangna laleus teh ieu ibu-ibu jeung bapak-bapak keur lieur bingung mikiran garadu samatan Bu. Bagus. Sabab jalmi nu gaduh samatan teh eta teh ciri dipercanten ku batur. Nu kadua jalma nu boga hutang mah hirupna indah. Sebab manusia tanpa hutang bagaikan langit tak berbintang. Ih nu boga hutang mah indah, hirupna teh ledug, imahna kudu nagih. Da ayeuna mah sautak saeutik ngararanyuk leres teh Bu. Meser mobil nganyuk, meuli motor, meuli kulkas, meuli perum, mubalige mung aing mah. Tong borah dianyuk aing ku Paherdiana dibere saeutik ge mung. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ku barokahna pangaosan sabaraha ageungna wae samatan urang mudah-mudahan sing digampilkeun kangge ngalunasanana amin. Tah kana hutang mah tararik amina. Ieu nu tarik amina teh eta ciri gede tanagana. Nah hutangna atuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasul Muhammad ibni wa ala alihi wa ashabihi wa mau amma wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu bil bis Qul huwal Allah lam walam sodakol. Alhamdulillah mirip Pak Ud kadaluarsa jam 10 keur ngapalkeun kul huwallah. Da sanes bobohongan zaman kapukur mah ngaos teh kitu leres teh Bu. Memeh aya metode ikro 1 sampai ikro 5 sampai ikro 6 urang mah ngaos teh nyana Quran alit ning bunu jiga buku leces nu alif lam mimna teh tamat kantos teh Bu. Memeh aya metode ikro urang mah ngaji teh alif B teh we ngapalkeun huruf hijaiyah nu 28 alif B C H Sod Ain Kap H anjir bari saeun euy. Berarti ya ibu-ibu jeung bapak-bapak kapukura tukang ngaraos sungkul alhamdulillah.
beres ngapalkeun huruf hijaiyah kemudian urang teh ku guru-guru urang teh diajar hejah-hejahan alif lam jabar al ha mim jabar hamdal ps du kitu baheula mah Kang ayeuna mah kikituan teh aya ayeuna mah digentos dengan metode ikro 1 sampai ikro 6 ayeuna mah a baba tata bantuan atuh ceu a baba tata sasa jaja lili emod engkos aya mangkos aya mang lili aya mang lili mang mod aya mang mod anjir aya kabeh euy tapi lain jaja jeung lili urang dieu eta mah urang Amerika be disebutan mah nya tapi urang sanajan teu diajar hejah-hejahan sanajan urang teu diajar ikro acan tapi alhamdulillah dugi ka ayeuna urang tiasa ngaos Al-Qur'an alhamdulillah nu dipihormat kesana pengatur waktu pangjajab acara urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan panjang yuswana sehat lahir batina amin. Oke nu dipihormat sadaya dewan kiai para ajengan para ustad para kiai para ustad guru-guru urang sadayana para ajengan urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan paranjang yuswana sarehat lahir batina amin. Mudah-mudahan tambih-tambih ka istiqomahan dina ibadahna amin. Oke mudah-mudahan urang salaku mustamiina pengikutna mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa kawalatraan ku kabarokahan ilmu-ilmu aranjeuna amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke nu dipihormat Bapak Sohibul Hajat kersana Bapak Herdiana oge Ibu Hani anu insyaallah dinten enjing baris bade ngalaksanakeun sapalihna ibadah khitan kersana Cep Bintang Rafizki Herdiana urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kalancaran amin. Oke mudah-mudahan sabada di khitan murang kalina sing enggal dipaparinan kesehatan amin. Oke mudah-mudahan sabada di khitan eta murang kali sing janten marurang kali anu saroleh solehah amin. Oke mudah-mudahan janten murang kali anu luhur darajatna martabatna amin. Oke mudah-mudahan janten murang kali nu pinter ngabageakeun ngahormat kanu janten Ibu Ramana amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke mudah-mudahan doakeun Ibu Ramana Bapak Herdiana sareng Ibu Hani mudah-mudahan usahana sing ditambih-tambih kamajenganana. Oke mudah-mudahan hasilna dipinuhan ku kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan tikawit Bapak Kepala Desa nu palih mana kepala desana wah beda gagah dejas. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kepala Desa katut reng-renganana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kemudahan kangge nyukseskeun desa urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Simkuring seja sambung lisan wirehna nadahapunten nu saageng-ageungna ka Bapak Herdiana oge ka Ibu Hani wirehna pun lanceuk kersana Ibu Hajah muhibah tetiasa nyubadanan kana pangulem 3 sasih tos aya babadan tenan malihan matos dijadwalkeun kangge wengi ayeuna ngaos namung hapunten nu saageng-ageungna wireh kamari uih ngaos kacapean kahujanan ayeuna nuju kirang sehat nada doana ti sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala enggal dipaparinan kasehatan. Nada hapunten ka Ibu ka Bapak sadayana tangtos dina uleman mah kersana Bu Haji nu bade angkat ka dieu ngisi pangaosan teh jalaran nuju kirang sehat teu damang anjeunna teu tiasa nyumponan teu tiasa sumping ka ieu pangaosan nyuluran abdi jalmi nu kieu namung mudah-mudahan doa ti sadayana anjeunna ku Allah dipaparinan kesehatan. Oke mudah-mudahan neda hapunten nu saageng-ageungna ka Sohibul Hajat ulah kirang hapunten neda maklum wirehna anjeunna nuju katarajang ku salah sawios panyawat atanapi kirang sehat neda hapunten nu saageng-ageungna teu tiasa sumping pakuwu sanes teu ngutamikeun namung nya kitu teh tadi ge teu kiateun ka ditu ka dieu nyuluran abdi wirehna abdi teh da pedahal mah abdi teh Bapak ieu teh aya jadwal abdi teh ka Malaysia belaan dibatalkeun sami abdi ge di Malaysia ge ngisi pangawasan di nu hitanan eta ceramah di hitanan Upin dan Ipin kulantaran di ditu mah eueuh lah geus we init ka dieu ka Paherdiana. Para ibu bapak rahimakumullah, setiap manusia pasti bakal ngalaman 3 alam. Sabar hiji cenah Bu? Setiap manusia pasti bakal ngalaman 3 alam.
hiji alam rahim, nuka dua alam dunia, nuka tilu alam akhirat. Hiji alam, dua alam, tilu alam. Apalkeun setiap manusia pasti bakal ngaliwatan sabara alam? Hiji alam, dua alam, tilu alam. Sok apalkeun ku sadaya anaknya. Engke di akhir ceramah bakal aya disauran ka panggung sajalmi. Lamun aya nu mampu ngajawab tiluanana bakal kenging hadiah artos tunai 300.000 rupiah ti paku. Nya heueuh tuh ulah sareuri menyati uwing atuh. Urang jatah mau balik ka coceng atuh. Setiap manusia bakal ngalaman tilu alam. Hiji alam rahim, alam nu teu apalna naon bari teu karasana naon. Moal mungkin manusia ke alam dunia bro tanpa melalui heula alam rahim. Alam nu teu apalna naon bari teu karasana naon. Coba ku ibu jeung ku bapak nuju aya dina alam rahim, dina beuteung nu janten ibu urang, kinten-kinten urang nuju aya dina alam rahim kantos teu mikiran bekal budak sakola poe isuk. Atanapi bapak jeung ibu nuju aya dina alam rahim teh nyeri huntu jeung nyeri mastaka neangan oskadon jeung paramek osok tara. Naon margina alam rahim, alam nu teu apalna naon bari teu karasana naon. Nu kadua aya alam dunia. Alam dunia mah alam nu sagala karasa bari aya tungtungna. Bahagia aya tungtungna, sedih aya tungtungna, bunga aya tungtungna, tunggara aya tungtungna, jag-jag aya tungtungna, gering aya tungtungna, cager aya tungtungna. Kabeh ge di alam dunia mah aya tungtung. Jangankan bahagia, jangankan sedih, dalah hirup urang ge di alam dunia pasti kabeh ge aya tungtungna. Da urang mah kabeh ge bakal ditungtungan ku maot, kabeh ge bakal maot kabeh ge. Ayeuna mah takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Keur kumaha wae urang posisina nalika maot datang manggeus moal kompromi, meskipun urang nyumput dina peti besi, maot mah pasti bakal datang, betul teu Bu? Saur Kangjeng Rasul, "Aish masyi'ta fa innaka mayyitun." Silakan kau hirup sabebasna. Saur Kangjeng Rasul, pek hirup sabebasna, bebas saur Kangjeng Rasul. Tapi ingat kematian akan menjemput, sanajan ku Rasul dibebaskeun ge anger urang mah umat Islam tatekon Islam kudu ditaati, urang mah aturan Islam kudu ditaati. Najan urang dibebaskeun ku Rasul, urang umat Islam sing taat kana parentah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Contoh we kamari ning bunya 7 dinten kapengker, urang teh sehari-hari bala kecrakan tuang teh urang maraos nu botram, nu nuang seblak, nuang baso, urang bebas. Datang we bulan Ramadan, kenging bulan Ramadan barang tuang kenging atuh mah nya henteu meureun paeh. Menang bulan Ramadan barang tuang menang asal tos magrib. Eta ngaroko jeung ngopi bulan puasa kenging asal tos magrib. Eta ngadahar baso, ngadahar seblak, ngadahar karedok bulan puasa kenging asal tos magrib. Numpakan pamajikan bulan puasa kenging asal tos taraweh atuh kacida tos magrib atuh we kacip ta eta pamajikan pas kong adan teh pamajikan ngadengkak we lalakina Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kacida eta pamajikan dipake takjil. Wa asna teh pan ari puasa mah gebosna ge bau atuh. Eta diceuketan ku salaki teh salaki kapaehan dah gebos pamajikanna bau teu kuateun. Sanajan dibebaskeun di alam dunia, tapi ingat saur Kangjeng Rasul, kematian akan menjemput da ari maot malain ku pedah umur, tapi maot mah urusan Gusti. Sok di dieu nu pangkolotna sahanya euy. Tah abah di tukang. Bah. Abah Yuswa sabaraha tahun Pak Haji? 78 sareng sa Pak Haji teh jenenganna? Pak Haji Samud. Ibu-ibu bapak-bapak uninga ka Pak Haji Samud? Pak Haji Yuswa sabaraha tahun? 78. 78 mah tuh Pak Haji tereh. Tereh karena 78 gitu maksudnya.
urang dia mah kararieu ih. Yeuh tingali Bu Pak Haji Samud. Pak Haji Samud yuswana 78 tahun. Ieu rek netelakeun umur mah lain patokan jalma pikeun maot. Pak Haji Samud 78 tahun. Abdi 40 tahun. Lamun sumping malaikat Ajroil pencabut nyawa kira-kira kanu 78 heula atawa kanu 40. Ih na kararieu nya euy di dieu mah. Keula aing ngajina ge kakara ka dieu. Tingali Pak Haji Samud tingali. Pak Haji Samud geus kolot tingali. Pak Haji Samud 78 tahun. Abdi 40 tahun. Lamun sumping malaikat Ajroil pencabut nyawa kira-kira kanu 78 heula atawa kanu 40. Eta keukeuhnya euy. Ih aing mah di dieu mah kararieu nya. Boga dendam naon ka aing urang dieu. Tapi ketang Pak Hajinya da Pak Haji Samud da ari Yuswa mas sanes patokan umurnya. Datang malaikat Ajroil ka abdi. Yes ya Ustaz Wildan. Wayahna maneh bagian ayeuna keula malaikat aya Pak Haji Samud lebih kolot. Ke datang ke Pak Haji Samud. Lamun sumping ke Pak Haji Samud eta malaikat tuduhkeun deui kana leuwih kolot tuh belah kaler tuh yang leuwih kolot. Eta malaikat kukurilingan yang ngan target. Tega teuingnya pakuhu urang dieu mah kararieu nya. Paingan atuh di Tasik loba ustad ngarora maranaotnya. Ieu meureun sok ngadoakeun teh meureun nya euy. Ieu teh kampung naon namina teh Kang? Sukahurip meung ke malamun aya ajengan atawa ustad ngarora maranaot geus aing moal nyalahkeun sasaha urang sindang hurip ku aing disalahkeun. Tarega pisan ka urang dieu mah nya euy. Yeuh Pak Bu. Geus maot mah apa yang disombongkan kabeh ge ditinggalkeun betul teh Bu? Boga mobil Alphard ditinggalkeun cicing di garasi anger ka kuburan mah dianterkeun numpak naon? Numpak katil. Duh boga mobil Fortuner atau mobil Pajero, hos maot Pajero Fortuner nangkring di Turuban anger ka kuburan mah dianterkeun numpak naon? Kita ari katil di dia sok dituna di mana? Di makam. Tah eta nu salahna teh pakuwu. Kunaon jelema ngaliwat ka makam sok sararieun teh aya katil. Minta anteur ka salaki Bapak cenah urang ka makam mung. Ngaliwat ka dieu aya katil. Pan biasa katil lagi di makam ieu mah katilna anyar keneh. Ibu hayang makam rame ku nu jarah hoyong. Bu, haroyong makam pinuh ku nu jarah hoyong. Hoyong makam teu geueuman hoyong. Hoyong makam teu keung hoyong. Lamun Bapak jeung Ibu hayang makam pinuh ku nu jarah, hayang makam teu keung teu geueuman, sepakati bersama eta katil pinahkeun ka imah RT. Sok aing mah. Eta si RT teh langsung, "Hayo masyarakat ka makam." Cek DKM teh meuni rajin cenah ka makam wae, di mah aing aya katil. Apa yang disombongkan nalika urang maot kabeh ge ditinggalkeun, betul teh Bu? Ditinggalkeun kabeh ge. Nah, aya deui alam nu katilu nanya eta alam akhirat. Alam nu sagala karasa bari moal aya tungtungna. Ketika orang rajin ibadah, ketika orang rajin bersedekah, ketika jalmi rajin melaksanakan sholat sunat, tahajud, sholat duha, puasa sunat, puasa wajib, ibadah sadayana lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala abadal abidin eta wa aya tungtungna. Matak rugi nalika jalma di alam dunia difasilitasi segala aya, kaboga ku Allah teh dibikeun, harta banda ku Allah dibikeun, sehat ku Allah dibikeun, jagjagna ku Allah dibikeun, rumah tanggana ku Allah dibere bahagia, budakna saroleh, sadaya fasilitas ku Allah dibikeun ke alam dunia. Rugi jalma lamun fasilitas ku Allah di alam dunia tapi teu matak mampu meulikeun ridona Allah pikeun jaga urang hirup di akhirat. Rugi urang teh Bu. Bu, matak dicontohan kabari bulan puasa nih. Urang mah bulan puasa tidak Allah teh maparinkeun bulan teh 12 bulan dina satahun. Allah nyempilkeun hiji bulan nu namina Ramadan. Eta teh jang citakan kangge urang supaya daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sok ku ibu jeung ku bapak. Ramadan itu bukan hanya bulan Syahrul Mubarak, bukan hanya bulan yang penuh keberkahan, bukan hanya syahrul magfirah, bukan hanya bulan yang penuh ampunan, melainkan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan kangge urang sadayana. Teu aya deui salat sunat
nu sunat dipidamel ngan ukur satahun sakali dina bulan Ramadan kecuali salat sunat ibu arosok taraweh kamari taramat tarawehna awewe mah pakuwu rarajieun taraweh teh komo awal Ramadan mah tanggal 1 nepi ka tanggal 5 marawamu kena ningging sajadah paharup-harup nyirian ti tanggal 1 nepi ka tanggal 5 mah diharup sajadahna teh tanggal 5 nepi ka tanggal 10 sajadahna munur tanggal 10 nepi ka tanggal 15 leuwih munur eta tanggal 15 nepi ka tanggal 20 sajadahna leungit jeung jelema-jelemana eueuh nu tadina tanggal 1 nepi tanggal 20 mah ibu teh rajin maca tadarus di masjid eta tanggal 20 ka ditu mah caricing di dapur lain nyaho tasbih nyaho garpu nyieun kueh kuwuk teu eureun nepi ka jam 11 nepi ka beak tataraweh teu kabagean kalah ka nyieun kuwuk nyaho kueh kuwuk salakina datang ti masjid mamah keur naon eta keur nyieun kueh kuwuk cing ngasaan cicing lebaran ge 10 poe deui eta salakina begang we cicing dah hayangeun kueh kuwuk budakna datang tarawehan teh mah keur nyieun naon kueh kuwuk hayang ngasaan bisi teas teuing eta cek indungna tah aya anu tutung rajeun budak dibere nu tutung teu kagok beres nyieun kueh kuwuk diasupkeun kana toples diasupkeun kana wadah kana keler da teu kagok eta pamajikan geus asup kana keler teh tutupan kelerna make sulas siban eta teh kararago salaki jeung anak ngaharuleng we rajeun dibere ieu kuwuk nu tutung nu alus nama disulas sibanan ngadaguan naon lebaran kabeh datang lebaran ngong lebaran eta kakara dikaluarkeun tina romari teh na meja ngajajar tadi ka di dieu tingali cai teu kagok loba-loba teuing puguh da aing teh kulkas ieu teh nepi ka ditunaan cai loba-loba teuing nepi ka 7 tah caina ge tingali geus datang teh lebaran tanggal 1 susuguh dijajarkeun dina meja dibukaan paribasa jang tamu datang tamu kadinya sasalaman kira-kira eta tamu bade nuang moal bu ngadalahar moal di imahna ge loba sia teh leneng eta nepi ka salaki begang karunya euy heuh da pakubunya ari ibu-ibu ning mun tarawehan teh init ka masjid teh caricing we dina pantau masjid ning atawa dina ieu dina pagar masjid sok tatanya heula saha ayeuna imamna ayeuna mah imamna si Abah lila meureun taraweh bubar jam 11 mah nya taraweh lila teuing isukna datang deui saya imamna ayeuna mah Ustad Ngora wah Ustad eta mah tuh si opat genep cenah si Rosi ngebut saya mah ngebut kade ka ustad-ustad anu ararano mun taraweh ulah gancang-gancang teuing sabab makmum teh aya aki-aki jeung nini teu kagok eta kulantaran budak ngora siap Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi berdua eta nyakna eta imam aki-aki di tukang karunya goblok aing sujud sia ruku aing ruku siap bubar eta aki-aki borolo utah dianterkeun ku DKM jeung ku RT ka incuna tah mere aki maneh cek incuna kunaon aki aing weureu tarawehan tong gajang teuing ka ade tarawehan teh eta teh pendidikan kangge urang jeung pusingna teh aing mah ari ibu-ibu ning lamun tarawehan eta geus salam teh sok nanya ning geus sabaraha rakaat 12 rakaat cenah atau 8 rakaat nya 4 kali salam padahal mah teu kudu milung ngitung da imam ge sarua ngitung kitu sing teu dihitung ge da imam moal daekeun salat tarawih 80 rakaat moal anger we 20 rakaat mata abdi bapeja ya ka ustad-ustad ngora di dieu lamun teh mah keur khutbah can usum amin eta jamaah di tukang geus kikian amin sing inget eta teh alarm khutbah tong lila teuing sabab ngaguweng gitunya mata abdi mah paku khutbah paling lila ge 3 menit mata cek batur mantap ustad mah tara lila nya aing mah tara lila da tara dibayar cing teh capek tarawih teh syahrut tarbiyah meh urang terbentuk urang sangkan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala maknya kamari ke Ramadan 20 rakaat urang mampu
3 rakaat nu galibna urang salat sunat witir mampu menyaberes Ramadan urang teu kuat 2 rakaat qobla duhur acan. Sok ibu ti wengi bulan Ramadan we kamari ibu-ibu arugah tabuh sabaraha? Tabuh sabaraha Bu? Tabuh 3. Bapak-bapak ugah tabuh sabaraha Pak? Hah? Tabuh 4. Tarima beres bapak-bapak mah. Sabab ari ibu-ibu jam 3 teh nyangu. Terus masak ibu-ibu mah. Bapak-bapak membari dihudangkeun, Pak, geus siapa siap kakara hudang narima beres. Tanggal 1 mah mararasa Kang. Tanggal 2 ngahaneutkeun. Da rencang kamari tanggal 1 teh beak. Eta ti tanggal 2 nepi ka tanggal 25 Ramadan ngahaneutkeun we terus. Tapi geus geheng eta rencang. Eta teh pendidikan kangge urang sadaya nah. Bu, mun kamari urang dicitak bapak dicitak jam 3 urang hudang, jam 4 urang hudang. Cek Allah, lamun aya jalmi nu hoyong luhur darajat martabat diangkat ku Allah darajat martabatna, saur Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Mun hayang diangkat luhur darajat martabat sing daek hudang peuting. Bu, arosok ugah wengi. Arosok ugah wengi. Sok naon? Ngompo? Geus ngompo? Sare deui. Cing atuh di calana heula. Ulah geus ngompo sare deui. Bisa digemrong sireum ateul. Sok gagabah pisan ieu mah paku abdi gaduh tatangga. Nini jeung aki-aki umurna 80 tahun jeung 70 tahun budakna nyaraba ka Jakarta. Eta jam 2 peuting jebak keur aliran palem listrik. Eta cek si Aki, nini Aki ieu kunaon bobogaan nini atul teuing. Cek si Aki kunaon atuh nini teuing atuh cing cenah neangan cai pangbasuhkeun. Eta cek si Aki, heuh ceng urang dibasuh urang dibanyur. Si Aki teu apaleun dina panyiuk teh minyak tanah dibanyur ku si Aki. Eta cek si nini Aki geus dibanyur ge geuning atul teuing meniru nyem. Cek si Aki jebak keur aliran itu pareum listrik maneh teh cing atuh urang ditingali dicorongan ku gasolin cetrek bleb. Eta ngabebela we bobogaan sini nih nelpon ka damkar, selamat pagi. Maaf Pak Damkar, ada yang kebakaran. Cek damkar, kebakaran apa? Si Aki bingung naon nyebutna. Ada kebakaran gua Hero. Sok urang mah hudang peuting dicontohan kamari dicitak di bulan Ramadan. Kira-kira di dia ieu mah anu sok ugah anu sok hese hudang salaki atau pamajikan? Salaki pamajikan. Tuh ieu mah kumaha para siaki teh Cek pamajikanna salakina, cek salakina pamajikanana. Sanes bobohongan. Padahal mah nu rajin ibadah teh di dunia teh ibu-ibu, betul teh Bu? Di dia we nu sok seueur pangaosan mingonan ibu-ibu bapak-bapak. Pangaosan sasihan seueurna ibu-ibu bapak-bapak. Nu gaduhan catadarus seseueurna ibu-ibu bapak-bapak. Anu sok saling longok lamun aya tatangga teu damang ibu-ibu bapak-bapak. Lamun nu gapleh di gardu seseueurna ibu-ibu bapak-bapak. Tah Pak urang teh mau diwadalkeun. Ari giliran nu alus beak dikuah ku ibu-ibu. Giliran butut kakara dibikeun ka bapak-bapak. Leres ieu teh pangaosan seseueurna mun mingonan ibu-ibu bapak-bapak. Cing urang dites ku abdi satu persatu. Urang dites 4 pertanyaan ibu-ibu jeung bapak-bapak. Bapak ulah eleh ye. Bapak bieu cek ibu-ibu diklaim bapak-bapak mah tukang gapleh. Ibu-ibu tukang pengajian. Urang dites dengan 4 pertanyaan. Siap Bu? Sok ibu-ibu tukang pengajian tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sok nepi ka tamat. Cenah tukang pengajian. Giliran di tes surah An-Naba kakara 2 ayat anin nabail alim. Taluk Bu. Taluk. Skor sementara ibu-ibu 0. Bapak-bapak tukang gapleh ulah eleh Pak, siapa? Buktikeun Bapak biar disangka tukang gapleh ku ibu-ibu, tuluykeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah.
bisaeun sia tah cenah tukang gapleh tapi bisaeun di tes maju ama. Skor sementara 1-0 menang bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Kunaon bu make areleh? Nu ponok, ibu-ibu hayang nu ponok hayang nu panjang. Ih kakara aing aya ibu-ibu hayang nu ponok. Sok atuh skor sementara 1-0. Pertanyaan kedua ya ibu-ibu ya. Tuluykeun nu ponok bu ya. Tukang pengajian kade ya, tukang pengajian. Tuluykeun nu ponok. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Tuluykeun. Wal qalami wa ma yasturun. Nah ina atau ina. Tuluykeun surah Nun ih. Taluk bu. Skor sementara ibu-ibu 0 deui wae. Kunaon areleh wae bu? Panjang deui. Sok atuh sisirikan pa cek ibu-ibu cenah. Ari ka ibu-ibu cenah nu panjang, ari ka bapak-bapak nu ponok. Sok urang dites bapak-bapak nu panjang. Siapa? Tong eleh pak bapak biar cek ibu-ibu tukang gapleh tunjukkeun bapak teh sok. Sok urang nu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah bisaeun sia tah 83 ayat. Bapak-bapak mah keur gapleh atuh bari ngapalkeun. Jeplak balak 5 rukun Islam. Jeplak balak 6 rukun iman. Jeplak balak 4 pangbatalan wudu. Anjir eta bapak-bapak keur gapleh ngapalkeun sapinah. Skor sementara 2-0. Hidup bapak-bapak. Ibu rek menyerah moal. Bu menyerah moal. Tah ieu ras terkuat di alam dunia teh. Tara daek ngelehan. Sok aya nama urang moal dites ieu tuh moal dites juz amma aya nama ditesna urang dites hitung-hitungan. Jadi lamun budak pinter itu nurun ti bapana atawa turun ti indungna. Cicing tukang ngajawab ti indungna pacan dites. Sok ibu-ibu hungkul tek kotek sing kompak atuh bu euy. Nu ieu gojing, nu ieu kotek. Erek gojing, erek kotek. Erek kotek. Erek gojing. Cek itu gojing we gojingnya. Sok ibu-ibu tek kotek. Anak ayam turun 1000, mati 1, tinggal aing mah lila apa ku euy. Lila sum lila aing mah jawabna. Bari saralah paku ieu masyarakat teh yeuh. Yeuh dengekeun ceu anak ayam turun 1000 mati 1 tinggal sesana. Geus sakitu. Tukun sum lila aing mah. Skor sementara ibu-ibu 0 deui wae. Bapak-bapak bieu pak ulah eleh pak cek ibu-ibu bieu lamun budak pintar turunan ti indungna ti bapana cek ibu-ibu langsung bari nyalalahan teh anya ngajawabna teh ibu-ibu. Sok bapak-bapak tuluykeun pa yeuh ngitung tek kotek sing ngajawab atuh pak. Bapak teh ngajawab henteu sare henteu maot-maot atuh. Meh puguh ngagotongna. Yeuh cirina jalma nu ieu teh nu tereh maot teh nu tara daek nemalan. Ngajar dog tuh di tukang tinggal kira sok tek kotek tah gitu atuh. Sok bapak-bapak ungkul anak ayam turunlah 2 mati 1 tinggal bener tingali dicontohan ku paku wah nyaan berarti budak teh lamun pintar turunan ti bapana. Hidup bapak-bapak. Skor sementara 3-0 ibu 0 bapak-bapak 3. Ibu rek ngelehan moal hiji deui. Eta keukeuhnya euy. Kunaon atuh bieu make areleh jeung bari saralah ceu? Kunaon ceu? Hararese. Sok atuh nu babari tek kotek. Nu babari yeuh ceu. Anak ayam turunlah 1 mati 1 tinggal jeung tinggal kosong di cenah paku salah deui wae. Anak ayam turunlah 1 mati 1 tinggal indungna.
kapan anak nama malolodar anu kur hiji-hijina ih bener di masalah lakinya euy cenah tukang pengajian woi ibu halo ieu mah jeung bawa apa lamun ngajawab salah keneh wae aing moal lila ieu pengajian ya aing mah di dieu we di dieu di sindang hurip ieu jawab kompak ya ibu-ibu jeung bapak-bapak di sinang hurip imah di sinang hurip lamun aya ibu-ibu hamil eta teh jerona naon ceuk bodak orok janin geus tilu budak orok janin pakuwu kabeh masyarakat ngajawabna saralah bu lamun aya nu hamil teh jerona teh bulan naon cenah bu sok mun aya nu hamil tos sabaraha bulan pernah di sinang hurip tos sabaraha orok tos sabaraha janin berarti anu hamil teh jerona teh orok ari ibu kumaha atuh nya bisa disangka aing ajengan sesat kata ceuk dar ka mana mandi urang mata bu asli nah sanes bobongan bu kantenan urang mah kamari tos beres boboran teh aya ungkapan ning tanggal hiji bulan Syawal langsung sok aya doa minal aidin alfa malahan masuk di hartian bari saralah hartina teh ning mohon maaf lahir dan lain hartina eta teh Allahumma ij'alna minal aidin al faizin ya Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali ke kesucian dan jadikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kitu eta teh urang mah geus biasa yang mohon maaf lahir dan matak sabaraha loba dosana urang beres Ramadan mah urang teh kembali ke kesucian dosa urang dihampura ku Allah amin ya Allah ya Rabbal tapi ulah hayang waka menang panghampura Allah subhanahu wa ta'ala jangan dulu mengharapkan pengampunan dari Allah kalau seandainya kita pada manusia can saling hampura bu kamari ke lebaran minta hampura teu ka salaki nyuhun kenapunten teu ka caroge bari ceurik bener pak ibu sok suntangan teu ka caroge osok suntangan tara kacaroge bu osok cing naros abi ka bapak-bapana pak ibu-ibu lamun bade angkat-angkatan sok suntangan tara ka bapak tara ke heula aing paku kumaha ieu teh ieu cek ibu-ibuna osok cek salakina tara kela ari ibu nyium leungeun salaki saha nepi ka beda kunci jawaban kieu ieu teh sok pantes urang mada moal waka meunang panghampura Allah salagi urang can dihampura can saling hampura jeung papada manusia deuh pantes atuh contohan tak kitu paku urang teh dalam suasana Idul Fitri keneh ieu bapak teh langsung nyauran ka istri teh mamah ibu sok disebut naon sih ku caroge mamah jeung naon mamah jeung bapak aya di nu sanes teu abah jeung emak aya di nu sanes bebeb jeung naon di sinang hurip aya bebeb jeung yayang nyaan itu anjir geuleuhna aing ha bebeb jeung yayang eta cek si bebeb teh salakina yayang iya bebeb yayang bebeb mau keluar rumah dulu memang bebeb mau kemana ngored menya bebeb ngored aing mah geus we nu pantes bapak jeung mamah we bunya sok saling hampura mun hayang menang panghampura Allah maka kita harus saling mengampuni sesama manusia minimal urang mah jeung salaki pamajikan we gitu bu da rumah tangga teh lain hungkul hayang bahagia di dunia tapi hayang parat nepi ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin cek salaki teh langsung isuk mulai tak ku bapak mamah ka dieu mah sampeurkeun salaki ku ece teh aya naon bapak ka dieu sampeurkeun aya naon ka dieu langsung ku bapak teh rangkul eta pamajikan mamah hampura bapak cek pamajikan teh ari bapak kaasupan jurig naon teu sabiasana lain kaasupan jurig pan salaki rek mata hampura sok cek bapak teh mamah hampura bapak rumah saduit gajihan jeung bebenangan tara dibikeun kabeh ka mamah memang bapak dipakai naon gitu dipakai ngusep aya di dia salakina tukang ngusep aya aya di dia salakina tukang ngusep aya dengekeun ieu sia tukang ngusep mah moal maju-maju sia tah
cicing we digawir sabab lamun maju ti gujubar tapi asli di dia aya tukang nguseup aya ya dengekeun ka tukang nguseup lamun akang tukang nguseup lamun ibu boga salaki tukang nguseup teu milu ngaji ayeuna bejaan ceuk ustad gitu kamari peuting gitu lamun hayang meunangan lauk di bejaan ieu rahasiana lamun akang tukang nguseup hayang meunangan lauk teu kudu make esen teu kudu make deho teu kudu make kinoy teu kudu make klik teu kudu make kroto apalan cenah pan sarua aing ge tukang nguseup pamuda di macem-macem apalan cenah euy tapi aslina teu kudu make esen jangnya make esen mah omongan batur lamun akang tukang nguseup ujang tukang nguseup hayang meunangan lauk teu kudu make esen tingali sarena pamajikan akang rek nguseup tingali sarena pamajikan eta pamajikan yang ngigir ka belah katuhu alungkeun useup teh ka katuhu lung di dinya lauk geus kada ragoan isukna deui akang teh rek nguseup tingali deui sarena pamajikan eta pamajikan sarena nyangigir ka belah kenca alungkeun useup ka mana ka kenca lung di sana ikan menanti datangnya umpan poe katilu akang rek nguseup deui tingali deui sarena pamajikan eta pamajikan sarena nang karak bengkang we kieu tah eta mah Pak ulah tulus nguseup geus we di dinya dan kagak aya nu nyantok cek ibu teh bari dina pelukan suami bapak kan wios atuh bapak nguseup-nguseup wae nu penting mah budak sekolah kabiayaan dapur tetap ngebul rumah tangga tetap bahagia wios bapak nguseup mah etang-etang hiburan bapak tambah stres abdi manu jadi bojo bapak wios abi marido bapak ridho pisan kira-kira saling ridoan antara suami istri raos teu Bu raos teu Bu duh ngareunah atuh Bu ibu sarua sia kedalkeun ka caroge kasalaki bebeja ulah minta hampura hungkul sok sing cerewele da urusan duniawi mah jeung papada manusia mah kudu terperinci ibu teh dina pelukan salaki teh bapak hampura mamah cek salaki teh ari mamah dosa naon kitu ka bapak bapak sok leungit duit tara dina pesak tah nu nyengir mah rumasa eta teh tah cek salaki teh heueuh mamah terkadang dina dompet duit 125.000 nyesa goceng terkadang dina pesak duit 75.000 eueuh gocap sok sia kedalkeun ka salaki bapak eta teh lain ku tuyul bapak lain ku tuyul bapak eta teh ku abdi bapak ku abdi pangnadaek cuka coko teh pedah cek bapak baheula memeh kawin mun geus jadi pamajikan sing bisa neangan duit matak duit di mana-mana dikotek tak bapak sok sia kedalkeun ka salaki hampura abdi bapak hampura eta teh lain ku tuyul bapak lain ku tuyul ku abdi bapak ku abdi pantes atuh Bu ku salaki teh diusapan mastaka istri teh mamah geuningan 2002 genep mah tuyul teh ditariung marake gamis keun mamah ku bapak dihampura pang nadaek cuka cokot teh meureun mamah bapak nu salahna mere jajana kurang gede betul teh Bu anjir asa pangmeunangkeun sok kedalkeun ka salaki Bu kira-kira ieu mah kira-kira lamun caroge ibu nyuhunkeun hapunten bade dihapunten lamun caroge ibu nyuhunkeun hapunten bade dihapunten lamun suami ibu minta hampura bade dihampura deuh reug-reug paku geus dihampura mah nuhun mamah geus dihampura mah nuhun mamah geus dihampura mah bapak teh rek balaka bapak teh geus nyanung boga budak hiji erek dihampura cenah rek dihampura itu bararingung aing teh nginum teh ieu cai le mineral ieu teh eueuh gelasan ieu sarua eueuh gelasan ieu sarua ieu mah panas dalam da aing mah cager ieu kopi da aing mah centunuh atunya ieu sarua ieu teh cap badak aing pas dibuka bisi badakna kabur ieu we nya tah lamun di abdi mah pakawunu kitu paragi ngubaran anu keur ngacaprak lamun aya tatangga ngacaprak mata bolotot leungeun roroesan ngacaprak sagala aya hatur nuhun Kang. Alhamdulillah mudah-mudahan sing panjang yuswana jembar milik rezekina amin
Wios Pak, wios. Aduh, saya tadi nama beek moyokan panitia teu hidang. Aya nu hidang saurang. Allahu Akbar. Ulan? Oh, Palurah. Allahu Akbar. Hapunten Palurah, ulah dikurangan amplop euy. Cek Palurah teh cologog cenah ieu ustad euy. Aduh, Palurah hatur nuhun jazakallahu khairan katsira sing langkung barokah Palurah. Amin. Tah lamun di abdi mah paku nu kitu pargi ngubaran anu keur ngacaprak. Lamun aya nu kasurupan ngacaprak leungeun rerewesan mata bolotot sagala disebut sok sumping inung bapana mawaca inu kieu Ustad punten pangdoaankeun itu pun anak nuju ngacaprak ku abdi didoaan bismillahirrahmanirrahim dikukumukeun 3 kali ceu wok sebrotkeun kana raraina 3 kali prot alhamdulillah kuyumut teu cager. Matak lamun di abdi nu kieu teh paragi ngubaran anu keur ngacaprak etang-etang we wong ayeuna ge mubaligna keur ngaji na ngacaprak. Ih urang dieu mah kararieu nya euy. Tadi mimiti aing didoakeun paeh. Ayeuna disangka keur ngacaprak. Ah aing manginum ya. Teraskeun Bu. Kudu nepi ka jam sabaraha abdi ngaos? Iya tos tabus 10:30 kudu nepi ka tabus sabaraha ieu Bu? Jam 1. Siap jam 1 siap? Jam 12 siap? Jam 2 siap? Bener urang sindang hurip makaruatan pakunya jam 12 siap, jam 1 siap, jam 2 siap. Wah hebat luar biasa. Percanten abdi maka urang dieu mah jam 12 siap, jam 1 siap, jam 2 siap. Percaya abdi maka urang dieu mah sabab ari urang dieu mah ahli ngawadul menyang ngawas lila teuing nepi ka jam 2 tinggal pek cicing nepi ka jam 2 di dia aing balik ka Tasik pangnungguankeun tah eta cap gajah tah ieu urang mah rek kumaha meunang panghampura Allah papada manusia nage geuning urang mah sok hararese saling hampura eta we dicirian saur Allah ning wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal qadiminal ghaido wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Eta we butah urang mangamalkeun teh urang cirina jalma mutakin, ciri jalmi mutakin nu berlomba-lomba mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala teh ciri hiji we wal afina anin nas sok gede hampura jeung papada manusia. Rugi urang teh Pak 10 tahun urang melewati Ramadan geus ngalaman urang teh leuwih ti 20 tahun lebaran tapi dina hate masih kene aya neuteuli, dina hate masih kene aya dendam kesumat, dina hati masih kene aya dendam percuma urang ngalaksanakeun amal soleh nanti di akhirat ganjaran teu aya naon margina aya hikdu tah ngunek-ngunek atanapi neuteuli dendam kesumat dina hate matak menggerogoti pahala amal beak di akhirat. Tepira beda pemilihan RT, tepira beda pemilihan RW, tepira beda pemilihan kadus, tepira beda pemilihan beda pilihan kepala desa. Eta bararaeud 10 tahun. Aya di nu kitu aya? Aya nu kitu di dia aya? Naudzubillahi min. Paku geus 2 jabatan, geus 2 periode, si eta pasti keneh. Si itu nu jadi kepala desa, si itu nu jadi bupati, si itu nu jadi RW, geuning urang kunaon pahala nu matak leungit teh nu urang. Eta parasea pakuwu nu boga hate dendam nya papangih di gang lep tarungkul. Leumpang we tungkul kieu. Nyaho-nyaho di Cikijing teu kagok. Tah urang mah kudu gede hampura mun meunang mun hayang meunang panghampura ti Gusti. Hayo we dendam teu eureun-eureun. Eta jeung salaki peupeujeuh ibu jeung salaki ulah pasea rugi aing main salaki jeung pasea mah tapi dah awewe mah kitu paku ning hese mere hampura teh abdi buka Mekah 2016 geus 10 tahun tah ngotokeun abdi teh multajam multajam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad adalah makom ijabah tempat diijabahnya doa lep kobe teh langsung dijadikeun status WA. Aya rana urang Majalaya paku nga-WA ji keur di multajam nya cing teh ji atuh doakeun urang teh ngaranna wae geus 3 tahun hayang boga salaki anu tanggung jawab anu soleh hayang boga anu ontar-anteur ka ditu ka dieu cek abdi teh jebak geulis 28 tahun paku atuh budak hiji
ditemalan ku abdi teh teu kudu didoakeun balik ti Mekah dicanung ku aing eta WA poho teu kahapus kabaca ku pamajikan da eta nepi ka ayeuna pamajikan aing hurung we huluna teu kaop aya WA ngaranan teh langsung pasti eta nya lain saing teh Gusti capek Bu boga imah leutik pas saya jeung salaki rek indit ka dapur pas muka panto anjir geuning musuh teu tulus ka dapurna ge rek indit ka WC pas muka WC eta salaki dina luhureun toilet keur udud we kieu pas muka panto anjir geuning musuh deui wae alah capek urang mah Bu wal qadiminal ghaido wal afina anin nas urang mah sing gede hampura jeung papada manusia mun teh mah urang hayang menang panghampura ti Gusti Allah jeung adi teu akur jeung tatangga pasea jeung indung jeung bapa saling baeudan naudzubillahi min beak amal ganjaran urang di alam dunia teh digerogoti dengan hama hikdu teh atau penyakit hate asli Bu mata urang mah kudu narepkeun dina hate teh manahkeun manah urang mah sing jadi jalma nu hampuraan naon cenah Bu urang mah kudu jadi jalma nu ulah jadi jalma nu hampuraeun. Ibu beda bisa teu ngabedakeun hampuraan jeung hampuraeun? Ari hampuraan teh atuh hampuraan we geus. Kada mikir deui aing ngagawekeun atuh. Tah lamun hampuraeun mah ibu-ibu paku. Sok di dieu aya nyamungan aya di dieu nyamungan kanu hajat aya. Aya nyamungan kanu hajat aya. Sok tak ka Paherdiana isuknya ibu-ibu teh. Nyaramunganan atos tacan Bu? Oh geus mun aya nu hajat deui. Pring ning ibu-ibu teh kanu hajat marawa amplop di ngaranan Cenok Binining Ibu Elis ari nit kanu hajat eta mawa amplop nu di ngaranan bikeun eta amplop kanu hajat da geus dibikeun teh di daragoan karieu we ngadagoan naon heuh pamulang ngadagoan besek nepi ka beak tah suguh ku nungguan cenah geus dibikeun tapi ditungguan ari di dieu pamulangna Bu sok kuno asak kuno atah asak Bu pas menang pamulang paku dibuka ka imah eueuh sarimian pepeujeuh lamun ibu geus nyamungan pamulangna eueuh sarimian pepeujeuh tong bebeja ka tatangga balik deui kanu hajat punten eueuh sarimian mun eueuh sardenan anger balik deui kanu hajat punten sardena tinggalkeun sok doraka keneh balik deui kanu hajat atawa doraka keneh di bebeja-beja ka tatangga Bu oh doraka keneh beja-beja ka tatangga mending balik deui kanu hajat ceu tah Bu matak urang mah di alam dunia teh sagala karasa bari aya tungtungna tetep urang mah engke di akhirat nu bakal abadal abidin naon atuh investasi terbesar nalika indung jeung bapa geus karolot nalika alam dunia urang geus pisah di alam dunia investasi terbesar adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya betul tuh Bu matak ayeuna ge tah hayang didoakeun Paherdiana Bu Hani hoyong didoakeun Cep Bintang Rapiski Herdiana mudah-mudahan sing janten murang kali soleh amin mudah-mudahan janten murang kali nu luhur derajat martabatna amin mudah-mudahan sing janten murang kali nu jembar milik rezekina amin mudah-mudahan sing janten murang kali nu pinter ngabagiakeun ngahormat kanu janten ibu ramana amin ya Allah ya Rabbal eta gegedeana mah Bu pangna ayeuna ngayakeun pangajian kori internasional atuh sabaraha mayarang ge sok kori internasional meureun 10 juta kori internasional 10 juta ieu dekorasi meureun 25 juta terus kemudian nyayogikeun eta tah non catering ge meureun beak 50 juta mau balik we 15 juta cicing teu kudu mikiran datang Paherdiana ulah nyengir naon margina pang nangayakeun riungan kita aya sanes hoyong munut doa pang doakeun kanu janten murang kalihna punten Pak Bu sadayana ngawurukan budak mamatahan budak teh lain kewajiban kiai lain kewajiban ajengan lain kewajiban ustad-ustadzah tapi ngawurukan budak mamatahan budak adalah kewajiban punten lain kewajiban kiai tapi kewajiban kolot sok we di dieu diniah tabu sabaraha di dieu Bu tabu sabaraha tabu 2 kira-kira sakola diniah tabu 2 keur adem ayam atawa keur panas menterang atuh keur panas menterang abdi we pakuwunya uih ngaos ti Ciamis
sumping ka bumi eta barudak aya 75 urang pun bojo nu sok ngawurukna eta pun bojo du keting ka mana tuh ditelepon ku abdi teh di mana nuju milarian tiung eta ka pasar ti jam 8 pamajikan jam 2 can balik neangan tiung sasiki matak aing pangmung-mung nangan teu pamajikan balanya aing hoream pamajikan neangan tiung hiji cenah aya di butik ieu geus angkat ka budik tu ieu ih emang nu matching cenah di pasar anu ini ke pasar di pasar teh nu alusnya ini teh kamu kukurilingan geus meureunnan 15 toko mah di puiran ari pek teh alus kene nu tadinya di nu awal cai teh eta pamajikan tah sok kebayangkeun jam 2 buker panas ereng-erengan abdi we ka alaman ku abdi paku Jumaah teh abdi teh jeung barudak teh geus ngabersihan kaca madrasah masjid teh nya dibersihan eta Sabtu budak diniah keur kikiaan hareupeun kaca Pak Ustad lope mainoh goblok cing teh ku aing mun eueuh inung bapaan da dikremeskeun cing teh budak caricing cing teh caricing budak teh langsung sok cing ngadoa ngadoa budak teh keur ngadoa barudak abdi teh nginum deui ya bete ceu ieu teh rek diinum bisi dicoceng euy amplop euy moal kitu moal dicoceng moal atuh ari moal mah sareng ngerokokna sakantenan eta barudak mun nuju di dinya sok cing teh nulis abdi nulis dina bor Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sakitu-kituna sok barudak cing tulis 20 jajar can ge rapet bibir abdi Pak Ustad nu atos ka manakeun nulis heula cing teh kehead eta barudak ngagutrut menang 10 menit Pak Ustad atos keula cing teh sadayana kedah beres mun tos beres sok kempelkeun kana meja kabayang bu 75 urang menang 15 menit Ustad abdi beres sok cing teh lamun tos beres mah kempelkeun riug langsung abdi diriung Pak ku barudak diniah alhamdulillah diriung ku barudak diniah bau 7 rupa nyeri hate abdi mah paku kenapa orang-orang zaman sekarang orang tua zaman sekarang memandang urusan agama teh hanya memandang sebelah mata betul tuh bu ari ka sakola SD SMP budak teh dimandian di parfuman disengitan sakola SD sakola SMP mah dar atuh erek ka diniah mah dede eta acu kurut hees pake deui disangkana meureun guru diniah eueuh irungan da sarua guru diniah ge jelema eta diriung ku budak-budak diniah bau 7 rupa aing mabok ceu teu kuat cek barudak teh Pak Ustad mah yang 80 masya we cing dah Pak Ustad mah yang 75 mamaneh wae teu kuat ieu mabok eta ditilai ku abdi sadayana aya budak di juru keur cicing keneh wae ujang atos teh acan sakedap cenah Pak Ustad sakedap deui engal cing teh teh Robin pakna sakedap deui Pak Ustad ditoong ku abdi ka tukang keur naon atuh cing teh teh lila teuing nuju ngagamar Pak Ustad tah diobrolkeun teh bisi disangka ngawuruk budak leutik teh babari ceu ibu we kamari 2018 2020 ningker covid dina daring budak urang hiji diurukan ku ibu da lewat HP pusing teu bu pusing teu bu tuh ngaraku paku pusing komo ieu guru diniah nu loba teh punten lain kewajiban kiai lain kewajiban ajengan budak soleh teh di papatahan nu wajib mempatahan teh adalah kolotna eta teu eun-eunan da bu barudak diniah mah ih geus aya nu main lato-lato nu ngaguling-gulingkeun kursi Allahu Akbar cing teh budak sok ku ibu perhatikeunnya ka bapak sadayana nalika jam 2 panas ereng-erengan budak diurukan tak ku Pak Ustad ku Pak Kiai teh usolli pardo subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah ada alillahi ta'ala eta ustad nepi karanteng uratna teh mamatahan budak sina apaleun babacaan salat toel salaki ibu bapak tah dengekeun budak urang keur diurukan salat ku ustad bapak eta teh kewajiban urang nu jadi kolotna urang mah wayah kieu teh keur sidengdang ningali TV gogolehean ngarokok ngoprek HP ari ustad mah wayah kieu keur panas ereng-erengan kalah dibebanan ku budak urang teh eta teh kewajiban urang nu ngawurukna geuning ku kolotna kalah diantep kalah diserenkeun ka ustad nu padahal teh lain kewajiban ustad kewajiban urang bapak nu jadi kolotna cek salaki teh heueuh mamah darumasa bapak mah teu bisa matak diserenkeun ka ustad teh
cek ibu teh sok bejaan ka salaki bapak urang teh era gede rumah sa urang teh ku ustad teh budak teh diwurukan ku ustad sok sieun ustad teh tekebat kali itu ka dieu neangan sakopeun sakupeun teh datos lohorna dibebanan ku budak urang sok sieun ustad teh bogeun beas jeung teh bogeun rencang jang daharna cek ibu jeung bapak teh heueuh mamah kudu kumaha atuh ketos asarna urang ka imah ustad bring salaki jeung pamajikan teh ka imah ustad marawa beas jeung rencangna osok tara tah eta tetelona teh paku ari budak hayang diwurukan ari kanu ngaruwurukna koret magrib osok dia ngaraos osok magrib ngaos sok budak dangukeun magrib eta diwurukan ku ustad linuni intaskun wali tuh nu bisaeun sawareh arba'u ahkamin pahud tuh bari saeun toel ku ibu salaki bapak tah dengekeun budak urang ke diwurukan tajwid ari salakina belegug mamah ari tajwid teh cenah paragin raktor wah nya tajwid paragin raktor yuh bapak tajwid teh ilmu sina bener budak maca Qur'anna panjang pondokna musadad atawa lainna bapak eta teh kewajiban urang nu jadi kolotna ngawurukan budak teh meh budak pinter ngaji Qur'anna nalika urang nu jadi kolotna maot nyang kere di alam barzah nyang kere di alam kubur nu poek mongkleng budak bener ngaji Qur'anna tajwidna bener tartil bener budak teh kemudian tahsina bener budak ngaji Qur'an urang nyang kere di alam kubur nu poek golontor cahaya Quran nyaangan ka urang di alam barzah teh ladang budak urang pinter ngaji Qur'anna bapak eta teh kewajiban urang nu jadi kolotna ngawurukan budak teh lain kewajiban ustad lain kewajiban ajengan kewajiban urang bapak nu jadi kolotna tadi ustad malohor ngawurukan budak urang ayeuna magrib ngawurukan budak urang mah nu jadi kolotna nu tanggung jawabna kalah gogolehan ningali TV ngaroko jeung ngopi geuning kalah dibebanan deui ka ustad cek salaki teh heueuh mama nya kitu teh bapak teh rumasa bapak mah jalma bodoh tapi bapak ge alim kabodohan teh diwariskeun kana jadi anak pepeurieun bapana bodoh hayang boga budak soleh jeung pinter mah heueuh bapak kudu kumaha atuh da ustad teh karunya dibebanan wae ku budak urang da ustad ge sarua jelema bisi teh mah pak ustad teh tunuheun hayang kopi hayang ngarokok cek bapak teh heueuh mama ketos isama urang ka imah ustad bring salaki pamajikan teh ka imah ustad marawa kopi jeung rokok osok tara anger gelona teh eureun-eureun nah eta apa ka ustad teh ya Allah teuing diwurukan budak teh hayang betul teh Pak ari koretna teh cager-cager urang mah sok Bu da investasi terbesar kangge urang mah sadayana teu aya deui iwal ti doa na marurang kali soleh kabayang ku ibu jeung ku bapak atuh tong bujeng-bujeng engke di akhirat nalika budak we bunujuna tepan beresna tepan heg budak teh di pasantren jam 3 peuting budak teh kolot rak geuning budak teh kacai didangkeun ku ibu teh beres dicai teh 3 kali gewur jiga keur wudu budak teh geus beres wudu teh budak teh lebet di ka kamar ditoong ibu teh ngamparkeun sajadah eta murang kalih ngamparkeun sajadah salat 2 rakaat beres na tepan eta murang kalih ngadoa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah hapunten dosa abdi hapunten ya Allah dosa ibu rama abdi ya Allah pikanya pika asih aranjeuna ya Allah sapertoskeun aranjeuna mikanya mika asih ka abdi dina waktu salit ya Allah panjangkeun yuswana ya Allah usahana sing dijembarkeun Gusti hapunten segala kalepatan-kalepatanna kadang ku ibu jeung ku bapak budak tah ngadoakeun nu jadi kolotna jangankan nanti di akhirat kabungah nu jadi inung bapak najan di dunia kadenge budak minta hampura ka Allah pangmentakeun hampura ka nu jadi inung bapana itu luar biasa betul teh Bu laras teh Bu komo lamun urang di akhirat tuh Bu da urang mah hayang boga budak soleh hayang boga budak jujur dibohongan urang mati leuletik eta budak umur 1 tahun keur apay-apayan ngong ceurik tengah peuting eta budak da bebeja ka salakina api-api jujurigan cenah api-api jujurigan jeung eta urang sindang jiga si urang sindang hurip jeung daek we salakina teh budak ngeng ceurik budak teh jam 1 peuting
langsung noel salakina bapak jujurikan eta salakina bari kuyung sarung teh cicing sisi lomari cek inungna tah dede repe aya jurig repe budak teh disingsieunnan ku kolotna bapana cicing deui eta jam 1:30 ngeng deui ceurik deui budak teh bapak cerik ieu cerik deui jurig deui jadi jurig deui eta bapana jadi jurig deui eta budak repe budak teh repe jam 2:30 budak cerik deui wae ari bapana keur ngagolehe di kungkuyung sarung dina kursi bapak budak cerik deui eta kolotna eta bapana ganeng jurig cek budakna mah jurigna mana tuh na kursi cek budakna teh eta mah lain jurig bapak abdi heuh bapak sia teh jurig urang mah budak hayang jujur ti leutik urang mah di pepatahan teh jujur init kaonangan aya tukang balon budak hayang balon der ku inungna teh itu tukang balon teh culik sok ngadaharan jelema eta budak aya ningali balon murengkeud we heuh jiga bapak-bapak urang dieu tingali kiranya ieu teh bapak-bapak teh tingali ari ibu-ibu na meuni marontok meuni gerlowing kieu palebah ningali bapak-bapana bareregang bari caludi abdi yakin ieu bapak-bapak bareregang teh lain kurang giji beak disentakan ku salaku pamajikan aslina abdi mah paku karunya teh boga tatangga awakna teh meuni begang eta tatangnya abdi ari pamajikanna denok da bahenol eta lohor ka abdi ustad nyuhunkeun cai doa kunaon kitu cing teh Kang abdi teh isin jadi fitnah ku batur ari pamajikan meuni demplon bahenol ari abdi meuni begang-begang teuing cing teh akang mah meureun tara barang dahar ih ustad abdi mah tuangeunna naon ge tara aya di wagel abdi mah lebet wae ngan kunaon salira teh begang-begang teuing cing teh ulah waka dibere cai doa mending kene init ka dokter tuh ka rumah sakit ka Jasa Kartini cing teh di rongsen bisi boga penyakit dalam da init atau ka Jasa Kartini asar balik deui paku ka abdi ustad abdi teh atos di rongsen kumaha cing ke dokter hasilna radiologina alhamdulillah ustad cenah eta aya panyawat kan kunaon abdi teh begang-begang teuing dibawa teh cing teh hasil rongsenanana dicanak ka ustad mana cing ieu ditingali ku abdi kana cahaya kieu kunaon cing si akang teh begang-begang teuing ari pas ditingali dina jero rongsenanana ceu pamajikanana we keur kikieuan matak begang teh lain kurang giji beak dicarekanan ku ceu matak pepeujeuh ayeuna nya bu nyata ayeuna keur presakola budak pepeujeuhnya keur presakola budak ayeuna pepeujeuh ka ibu-ibu selagi liburan anak-anak mah saya himbau ka ibu-ibu ulah rek ningali status WA tatangga pas ningali updatean status tatangga OTW Panganaran langsung pamajikan mah da hurung huluna bapak tingali tatangga urang mah ka Panganaran tuh batur mah ka Bali tingali ka Jogja ari urang hayo we cicing di imah da urang teh jelema lain Magicom eta salakina murungkut we nu padahal mah paknya salaki mah sanajan teu diobrolan ge milu mikiran betul teh Pak kamari telat meuli baju bebeja ka salaki cicing hayang meuli Magicom bebeja di ka salaki cicing nu padahal mah salaki mah sing teu diobrolan ge milu mikiran betul teh Pak salaki mah repeh we nyaho-nyaho paeh we da tertekan ku pamajikan gitulah da ieu mah idholus surur kitu paknya sadayana Bu nu utamina mah eta lah investasi terbesar kangge urang sadayana buktosna anak urang didik ku didikan agama di dieu madrasah aya masjid aya pangaosan aya kantun jurungkeun ku urang ka pangajian budak-budak urang isuk jaga ninggeto nalika ibu jeung bapa boga budak soleh anger nu kabawa mulyana mah lain tatangga anger kabawa mulyana mah nu jadi inung bapana malihan dina hadis Rasul idza dakhala ahlul jannah al jannata di mana-mana ahli surga asup ka surga nu pangheula di teangan teh lain tatanggana tapi pangheulana nu di teangan di surga ayeuna abi wa ummi mana inung abdi jeung mana bapak abdi cek Allah teh wayahna inung bapak anjeun mah da beda amalna jiga anjeun mah da bener ngaji Qur'anna bener anjeun mah ibadahna ge bener puasa sunatna ge daekan da bapak anjeun mah beda bapak anjeun jeung inung anjeun mah minus amal ibadahna anjeun mah hebat luar biasa eta cek budak sujud di hadapan Allah ya Allah abdi bisa kieu teh ladang pangjurung nu janten ibu rama abdi bisa kieu teh pedah perjuangan nu janten ibu rama abdi ka surga ngaligincing nyalira abdi nyuhunkeun kana karidoan Gusti kamurahan Gusti rahmaniyah Gusti abdi hoyong sasarangan teh jeung nu janten rama jeung nu janten ibu abdi
bapakna indungna nu teu katingali di surga disyafaatan ku eta budak ku Allah teangan malaikat nu jadi indung bapakna hijikeun jeung nu anakna ladang boga budak soleh budak mampu ngajayat nu jadi indung bapakna lebet ka surga amin ya Allah ya Rabbal ngartos teu bu ngartos teu bu alhamdulillah saur pun bojo pakuwu aa lamun keur ngaji tanya heula ibu-ibu da ibu-ibu masuk jujur taros ku aa teh cenah ngartos atawa henteu mun ngajawab ngartos geus aa ngaji sakitu sabab ibu-ibu geus ngarartoseun ngartos teu Pak henteu anjir aing bingung euy tapi ketang saur pun aki kiwil mun maneh keur ceramah tanya cenah mustami ngarartieun atawa henteu kumaha kitu ki lamun ngajawab teu ngarti cek aki geus kehe ngaji sakitu sanajan sakitu teu ngartieun komo mun ditamahan deui jadi intina marek ngarti teu ngarti geus peupeujeuh nya punya sing emutnya da urang mah moal aya nu abadi di dunia teh leres teh Bu urang mah pasti bakal ditungtungan kumaha maot da urang mah asal muasal tina taneuh engke ge balik ka imah atuh cenah kana taneuh atuh can paeh nya balik pengajian ti Pak Herdiana nyarurungkuy kana liangnya kana taneuh tong ka kana taneuh da can pararae eta tangan ku salaki teh mamah narolo dina liang tong ka kana taneuh da can maot urang mah nya tah intina mah eta mudah-mudahan murang kali enjing disunatan mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh amin Ibu Ramana nomor perjuangkeun sanes kantena didoakeun ngariungkeun kempel sadaya tatanggi baraya guru-guru sadayana malihan mapaku ge hadir di dieu mudah-mudahan Ibu Ramana Pak Herdiana Bu Hani usahana tambi-tambi kamajenganana amin mudah-mudahan sing langkung-langkung dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal sakitu nu kapehatur hapunten anu kasuhun hadanallahu yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh